Nah ini beraya. Aduh. Masya Allah tuh jalannya juga beraya semua. Sudah retak tuh, gede banget retaknya. Aduh, bila mana musim penghujan tiba teh, karena ini gawir tuh. Nah, ngaburu sut lembut kene. Pindahan jadi itu panah anak nanas gede kieu. Oh gitu. Dialihkan ka dieu ari di dieu aja ka ditu ka handap. Ka Padebon. Aya. Aya ka dinya. Ai jalan anu mana cenah ieu? Nah, ka dieu we nu 12 ka kebon kopi. Oh ka dieu. Mun kata mah ya. Ujung kampung cenah gitu. Janten suasana nate masih kene sejuk geuning di dieu teh wa. Raos di dieu. Ngan dua-duana nya. Sareng ditonggo. Sareng ditonggo. Ieu main layangan. Dedek ngenong ayeuna di dia dedek. Bade ngenong. Moal kuy. Wah, nuju ka rumaha. Biasa lagi bikin konten. Perkontenan aya keneh Ageng saya pas dia Ageng. Balong mah sudah kering ya. Waduh. Mantap. Alhamdulillah lah atuh kanggo ngaleueut we heulaanan teh mah. Ieu aing. Mau melihat ke sebelah sana. Bade ka mana, Kak? Oh, ka lembur. Iya namanya yo. Alhamdulillah aya kene saya. Wah, caina. Oh, di ceboran. Duh, laukna seueur nya. Jiga nate masih kene lembut kene. Pindahan jadi itu panah anak nanas gede kieu. Oh, gitu. Dialihkeun ka dieu ari di dieuna rada garing di. Nya. Kedah ngangge ieu. Ini paling dina sumur ti pahidinya. Oh, iya depan di Sanyo. Waduh. Enak kan. Sajam oge rada lumayan ya, Kak. Bener. Tuh duh tuh lauk nama meni mareujeuna enakeun. Bade ameng kapalih ditu tuh. Nya teh di palih ditu aya bumi duanya. Bade ameng kadinya. Oh eta nu nem eta nu garuna. Oh, itu. Ameng kali itu. Samana jalan? Oh iya. Di mana? Loh, takakai. Ayo, Kak. Jalan-jalan. Duh, suasana di area ini sangat luar biasa ya. Mantul. Mantap. Aduh, di sini sudah pada kering ya. Kalau sawah maya sudah barang tentu karena musim kemarau ini tuh. Balong juga kolam sudah pada kering di area ini. Hujannya semakin lama teh semakin lila ya. Hari lila teh lama. Kita mencoba ke sebelah sana. Yang mana di penghujung sana ada pemukiman ya. Ada pemukiman warga katanya. Oh, ini jalannya juga bagus ke sini ya. Cuman nggak bisa dilalui kendaraan, mobil atau motor. Apalagi mobilnya. Dasar. Masya Allah tuh jalannya juga beraya semua. Sudah retak tuh, gede banget retaknya. Aduh, bila mana musim penghujan tiba teh, karena ini gawir tuh. Nah, ngaburu sut beraya semua. Wah, luar biasa. Aduh, kita coba ke sebelah atas sini ya.
Nah ini di penghujung kampung yang mana lembur nate di sebelah sana jauh ya. Berdasarkan informasi mah di sebelah sini teh ada 2 rumah. Ada 2 rumah ya. Kita coba yang ke sebelah sini. Aduh, jalannya juga sudah tidak terawat ya di sini teh. Oh, di penghujung kampung Beraya. Nah ini apa? Nyaho. Aduh. Beraya semua. Ini tadi kebun ya. Perkebunan. Saat ini sudah pada mulai layu ya. Tanaman di sebelah sini. Kalau melihat suasana nama mani cerah begini, beraya. Nah ini jalurnya beraya semua tuh. Jalur ini untuk penerangan di sana ya, di depan sana. Nah, tuh di depan sudah nampak ya pemukiman. Bukan pemukiman sebetulnya, satu pemukiman warga di area ini. Tuh, suhu nana. Aduh, lesu. Aduh. Nah ini beraya. Aduh. Wah ya mbak. Oh ini mah dari belakang ya. Nanti jalannya kemana tuh? Aduh. Wih, luar biasa. Mbak. Kak. Udah ramal naon. Alah. Duh, ya mani rawas kieu di dieu ya. Mani rawas eun enakeun. Oh, punten ngaganggu. Lah abdi menuju Amang Wungkul. Sok abdi teh punten cenah. Nah kemana Bapak? Namanya TK ya ke Oh, kebon. menuju ka uhun. Menuju Ngalaparap. Ngalaparap abdi teh kaleresan sok resep ngadamel konten. Uhun. Konten suasana pedesaan. Ari uhun anu di ujung kampung anu ieueun baru kanan euceun di dieu. Tos lami di dieu. Rame 20 tahun 20 tahun. Ari kawitna di mana? Kawitna di Lembur. Di dia Oh. Kita mau di Lembur ari berangkat menuju Ali teh. Uhun, Ayeuna hiji. Atas ageng mah tos ka dieu. Oh, kalah kali ka dieu nya. Uhun. Dua sabaraha sauna 2 bumi di dieu nya. 2 tanah tos iya udah tata. Oh, ari aya. abdi kadinya jalan. Oh, teu aya kawitna di dieu aya bumi. Aya uhun barangkali. Aya di Parilan da hiji. Oh, nu si emak nya tanya. Uhun mah Debon. Madebon rada tebih ti pali dieu mah. Uhun ada tebih. Oh, rada tebih ka ditunya. Uhun. Atau rada sakinten nya maksud teh uhun. Nah, manawi teu gaduh lokasi di belah Lembur euceuk. Tegaduh. Hoyong di lah tapi da raos di dieu gen teh. Raos namaros ari nuju sehat. Nuju sehatnya. Ari sapertosna lamun hoyong ka Jalan Ageng nu mana tuh nu? Pari dieu. Oh nu ieu nu jalan nu ieueun.
Motor tiasa ka dia motor. Tiasa ngan kadi itu kagak naso ka mana? Kana soli uhun. Oh. Kana soli rasana teh. Nah beras nanu ti palih mana? Nanu ti gunung nanti dia Di mana? Bapak Arifin. Arifin anu warung. Oh, uhun ti dinya mah. Aya jalan eta Soran. Oh, jalan Coran uhun. Dugi ka dieu terus henteu hanjat ka tokoh tah henteu anu ka mana nih, Ce? Bapak RT teh, Bapak RT Ganda Soli. Uhun, tah kadinya. Kadinya terus we ka dieu nya, terus engke belok kanan meureun nya ya. Kadinya ka dieu mah koral nya anu ka dieu mah decor ka handap. Tah tiasa ka dieu anu acor. Biasa motor mah meureun ka palih dieu nya. Tiasa. Oh, mobil ge tiasa tah dugi ka dieu. Ari mobil mah henteu. Oh, mobil mah teu tiasa dugi nya, tiasa. mun motor bungkul. Mobil mah dugi ka ditu tuh, kali tonggok. Oh, muhun. Aduh, baru kocetos 20 tahun nih palih dieu nya. Tanggung 20 ge. Da muhun. Alhamdulillah lah, tapi nu penting masalah rehat we atuh da nya kitu teh muhun. Jadi ari ece mah kacana ka Cikupa apa kagan? Oh, ka Cikupa, kacanakna. Alhamdulillah. Aduh. Pada ngadamel kopi. Mangga atau satu nuhun cekap. Ari listrik mah ti lembur ti ditu. Nuhun, ari eta teh di bumi emak. Oh, KWH na. Oh, mama di lembur di ditu. Lembur, Caket Pak Asep sanes. Sana caketan Pak Amil. Oh, caket Pak Amil di handap di didinya oh, di mohon. Urang teh ditulis didinya. Oh, di palidinya tunana. Sabaraha meter eta kirang langkung ka dieu? Aduh, ka eta teh. Aya 1000 meter sekilo. Langkung. Aduh. Nya uhun abdi mah kabayang teh eta tah tuan listrik ieu na ye meureun euceum meserna. Aduh nya. Da mau ageng eta nya anu eta arageng ageng kitu. Kadang abdi neme ningali di dinya teh. Arageng eta kabeh. Ageng listrik ageng kana cai ageng. Kana cai ageng. Eta euceuk kunaon ku token atau pulsa biasa? Non maksudnya anu ku bayar biasa teh sanes? Sanes ku pulsa. Oh ku pulsa. Sok saep sabaraha sa bulan? Ari salawe ribu teh mun 2 minggu. Oh 2 minggu 20.000 deui ka dieu. Tapi ari cai mah saya ageng keneh di dieu kanggo waleueut kanggo ibak. Alhamdulillah hari cai nama. Alhamdulillah nya ngan nuhun kanggo sote kanggo sawah tawa balong nya teu aya. Daun. Aduh. Nya kitu teh ada uhun. Oh ieu teh nu euceun sadayana ka duwi ka handap kebon nya. Raos we meureun langsung dipoe di dieu model kopi sanes kanten teh. Di dieu uhun. Cara ka mana-mana ieu. Tah lamun sapertos ieu nyanakan ieu diunjal ku motor we nya ieu. Ku motor. Tuh ieu on. Ari abdi masok ngabayangkeun teh ieu. Lamun sapertosna nyanakan keusik, mun hoyong dibangun sapertos di temok kitu, kumaha teuing ku motor deui meureun saminya. Motor. Keusik tadi di ditu. Di Gana Soli di ditu. Di atanana teh. Disimpen nanya. Aduh. Diunjal ka bali dieu. Motor. Da. Tapi ke sanes teh ieu rugi ka dieu teh hoyong non ngagetes ieu nya daun meureun janten double tuh da biayana nya ceuk. Kawitna meureun seep amun ari di lembur mah pan saurna teh satreuk teh 1 juta. Sabaraha 1,5 juta begitu. Meureun ka dieu mah janten ari ku motor mah janten 2 tikal mah 3. Aduh, ampun da uhunnya. Hoyong nama hoyong jujuk ka lembur teh duka lah. Wah, mending da sami bae sih nu penting mah urang sararehat. Komo lamun sapertosna aya deui mah dipalih dieu bangunan meureun raos. Teu aya nu ngarencana nu aya ngadamel bangunan dieu. Teu aya. Ada mah duh beki seueur kan raos sorenya. Janten euceut teh kan 2 meureun nya sareng ieu. Oh, di handap. Nya tebih. Oh, di bari jeung uhun aya 100 meter ti euceuk ka ditu ka handap. Ka Padebon. Aya. Aya ka dinya. Ai jalan anu mana cenah ieu? Lah ka dieu we nu robos ka kebon kopi. Oh, ka dieu. Mun ka teh mah aya jalan da tilas ari nu kayu. Oh, nu palih ditu. Tidinya meureun tina jalan anu eta jalan motornya. Muhun, tilas Tarabas, apa Tarabas. Oh, sok diangge Tarabas euy ka dieu. Muhun. Oh. Biasa ari halodo. Halodonya da uhun. Lah abdi punten ngawagelnya cenah. Iya, Aya kapan sok resep kadamel aduh ka teuing ieu teh kieu we bari jalan-jalan sore-sore. Bade ameng lah ka palih handap. Oh, ka ieu nya ceung hatur nuhun ceung ya punten. Atos hatur nuhun pisan bade teras ka palih handap lah ameng. Oh. Tah, manuk beraya euy. Yang ini gilangnya beraya semua tuh. Aduh.
melawan arah cahaya matahari. Aduh. Jalannya juga beraya semua. Cuman ini karena melawan arah cahaya matahari jadi seperti ini gambarnya ya. Jarak dari sebelah atas sana ke sini memang agak berjauhan ya. Jadi rumahnya tidak berdekatan, jadi jaraknya kurang lebih 100 meter. Untuk penerangannya pun katanya 1 kiloan. Benar-benar amprop. Kebon di leuweung ini beraya. Berantakan Bapak. Lah atos wios mohon. Adi na tas ti lembur. Oh, tas lembur. Bulu cunan kan ya hareudang santan. Terus ieu aya nama di dieu teu tiasa kagarapnya sawah oge sami. Sampai gitu. Ngararingnya aduh. Kan waktu kamari mah meureun di dieu ka parolah meureun tos kan tos panen. Harina teu ka ayeuna teu kapolah deui nya. Hareudang abdi teu bubulu cunan. Bubulu. Ah nya kitu teh kapan ieu ge abdi duka teuing lah cen teh. Hoyong amang ka palih togoh. Palih dia teh lamun disebut teh di ujung kampung cenah gitu. Janten suasana teh masih kene sejuk geuning di dieu teh wa. Raos di dieu. Ngan dua-duana nya teu Sareng ditonggo. sareng ditonggo. Ieu na teu. Henteu aya nu aya maksad hoyong di darieu gitu ami rada rame. Aya panginten ieu kapan kalah kage kieu bekitu. Aya tadi nama uhun bangsa buyut mah di dinya ta bumi na teh tiras bumi tu ka ditu ngajejer. Oh kawit mah di dieu seueur. Seueur ka lembur mah. Ngan ngaralih ka lembur. Ngaralih deui ka lembur. Ari abdi da teu gaduh tempat di ditu teh lah ieu kieu wae. Tapi ada Ari Putra mah di lembur nya. Ieu Iya, di aya lembur. ieu aya alit oge kumurang kali. Ah dauhunnya. Lah anu penting mah uas pasihan kesehatan gitu da. Henteu kantos tebih ieu. Aya meureun sabaraha meter? Aya 100 meter ti ut di dieu ka lembur kadinya. Nepi ka Pak Amil teh nya. Nugi ka Pak Amil. Ari model ieu listrik urang kumaha ieu? Di lembur nyeting. Oh di ditu. Eta sabata urang bisa ngitungna ku ieu ku kabel. 200 meter. Tapi ageng kene sai kanggo ngaleueut mah di dieu. Iya, Aya nguhnya tuh kanggo istilah kanggo iba. Ngan uhuna tuh. Oh. Henteu naik. Teu naik. Kirang setrum ayeuna bae. Asa kurang kieu setrum teh. Duh, kada ayeuna Oh bae. ieu na ang ardeuna di. Banjuran anggar. Oh anggar we teu naik. Je ari sugan teh. Atuh kumaha tuh? Geus kakapeungan Oh. naik teh kitu. Iya meureun naon maksud teh? Meureun jigana nuju saat cayeuna. Ieu. Ker tos ieu sok aya nana teh aya anjing-anjing kitu. Daun. Duh kada. Tapi ari wasok keging bantosan sanes ti biasanya. Tina BMT sanes anu beas sungkul ta? Beas sungkul. Anu kartu beureum sanes. Ari kartu beureum masuk ka lain sok aya artosan. Nu kitu mah nya mah. Henteu sok aya nya. Anu kieu kengingan teh. Ya, ari model ieu tara kenging. Naon ari PK mah da kedah gaduh murang kali. Ari kedah gaduh naon murang kali alit geuning. Beda sareng ieu. Tapi meureun teh kenging saya teh kedah teh acan ieu meureun teh acan gaduh surat nikah. Anu saha akal. Ari urang Eta bantosan beas teh ieun sok digesek Pak ta. oh mohon hari ieu mah mohon alhamdulillah bawa kan ieu teh kartu ieu Indonesia Sejahtera ieu teh disebut teh. Tah ieu mah mohon kada ical ieu teh da kitu ieu mah tiasa nyanak teh sok ka bank mun telepatna. Nya ka pos kitu, ka pos ka bank teh. Ka pos Ka bank. keur beh gitu. Oh kepala gitu nya. Nu ayeuna mah ieu nu nya. Ungkul Ieu eunana teh. Ngaleueut atuh. Mangga atos atuh kenging entos. Oh, entos ieu. Ari Putra teh ngan ieu bungku hiji. Ih, henteu tah? Urang mah bungsu. Anu bungsu mah nuju di kota ya. Oh, di kota. Urang Pak sabaraha? Kadua, Pangais.
Lancep si Debon hiji, tuluy abi kadua taya katilu. Oh iya. Tanu nyaba mah nu panderina Kan alisna. bungsu. Ari urang nikah ka urang mana? Eta katilas mah. Oh kadinya. Iya padahal mah guat lain nyeun ieu we gitu ah. Iya, man pada nuhun eta ngan hiji wungkul. Ari kartu keluarga gaduh henteu. Gaduh. Tapi kartu budak ala arasup guys. Oh nya. Man dina eta dina status aketana. Nah eta unggul. Teh aya Oh. Biar putih. Da ieu ka desa we nyuhunkeun. Da data mah meureun ai datangna di dia apa di ditu nya sih. Tuh ieu can ieu kemari teh ditaroskeun anu di Datana meureun di pait atuh urang teh da dan teu tebih pisan ieu ka ditu ti ditu ka dieu teh uhun aya jarak 300 meter malah teu kantos ieu piraku teuing da. Terkecuali lamun putra ari putra anu tebih. Di lembur sadaya sana dia. Aya di lembur. Nya maksud teh teu aya nu di Lampung gitu aya. Aya. Oh. Aya nu ka kota, aya nu di kota hiji nu bungsu. Oh, di Kecamatan Gaduh Distrik Ciriacan. Oh, teu acan. Nyalah itu penting mah asal sararehat we da nya kitu teh di mana ge. Sehat. Oh, nu penting mah heg aya nu di lembur di dieu janten aya nanaon teh urang teu kantos ieu pisan. Di lembur gitu. Di ditu nya uhun ieu. Oh. Mun Gaduh artos mah Raos uhun nya sa si jalan ieu eunana. Naon sok sanaos sakumaha ge ari aya mah biayana meureun di ieu eunkeun. Lah daleres pisan uhun. Penting anu eta nanggung sahijina. Eta kapalih tonggo ge masih kaen uak ka ditu ka. Ieu teh sadayana 70 batan. Oh 70 batan dugi ka handap dugi ka dinya mah ka sawahnya. Lah alhamdulillah tapi Aya kaya dua tangkal ge can ieu saung geus kieu. oh nya panuhun ieueun. Daung nya. Eta kopina kalah parewat. Kopi tangkal kopi da kagaringan. Dari kita dua tangkal pakai tangguhan eta dua tangkal eta teh. Kalah Oh, juga iya, kan iya, walu iya. hari walu kalah ku ieu ku utar-utar Uter-uter ka jaden ieueun itu. Hari paregat. Aduh. Kapung gora dina ieu kan 2 kintal meureun. Naon teh? Walu Oh waluh di dieu di tangkal ieu. kana jero itu kana tanah. Oh, Hikat marnot dengan tanah hamiru. subur tuh bang subur tanah. Ngan aya nama tuh garing ya gaduh babalongan oge kalca teh saya. Eta kopi ge. Tarang ada mah anyam-anyaman di dieu mah uah mah tara. Ara. Oh suga manawi teh sok ada mah anyam-anyaman model tina kerajinan tangan naon ieun Ari kapung gora sok hawe kana cowet mah oh ada mah ada mah cowet. mohon baheula nya cowet mah. Kalau nyana ka lapang geus Agustus. Mohon. Oh eta teh uah sok ada mah cowet gitu. Nyauhun. Sepayu. Dadu. Ayolah waya puntennya. Aduh, ampun di wagal-wagal tos lagu abdi. Aneh ka mati dah. Nya kitu teh ya. Urang di longo. Di ieueun lah nguncang ieu manawi ieu. Duh, da ieu nyaman nih. Aduh, ampun. Monitos ieu. Tetes baru uruk. Nya kitu teh pan ieu teh ku ka ieueun nya kahujanan kawitna meureun. Kasebret hujan Kenteng Yuhan kenteng zaman mana? oh ieu teh kenteng Ciuyah disebutna teh nu kieu teh oh kenteng uhun lah wah ayo wa ngauhun ngauhun assalamualaikum mangga atos cekap uhun. Ya baraya semua alhamdulillah selepas saya berkunjung ke tempatnya warga di sini ada 2 rumah yang mana 2 rumah tersebut berjauhan ya kurang lebih 100 meter antara rumah satu dengan yang satunya lagi. Semoga semuanya ada berbahagia. Salam kompak, terima kasih atas supportnya untuk beraya-beraya semuanya. Dan inilah keadaan di penghujung kampung ya, di penghujung kampung. Nah ini suara tonggeret.
Aduh, mati tenggereknya, mati teh jadi berhenti lah. Ya, selamat berbagi aja buat beraya semuanya. Salam penuh persahabatan dari saya di sini yang punya potret pedesaan. Wih, nah, alhamdulillah tuh beraya semua, pesawahannya kering ya. Oh, main layangan. Dedek ngenong ayeuna di dia dedek. Bade ngenong. Moal kuih. Jeung bapak wih nangke. Nya, yap lah deh yap, cang wih. Ameng, ayo. Di balik jajan deh, kelak deh. Gitu. Aduh kenya. Oh, anjir itu. Wah, di depan itu di depan beraya semua itu pemukiman warga di area ini. Kalau ke sebelah sininya ini di ujung kampung ya, beraya semua. Wah, si Dede. Wah, si Dede main layangan. Enakeun, Dek. Oh, beraya semua lagi main layangan ya si Dede. Wah, mantap. Enakeun, Dek. Sok, Dede, sok. Dede tuh sekolah. Kelas sabaraha ayeuna? Oh, kelas. Oh, babaturan jeung si Anissa. Je, baru kanan si Dede babaturan. Ah, alhamdulillah atuh Dede. Wah, di video ku Mamang. Nang, sok Dede sok lang layangan. Sok ngendong di ini di dia. Oh, sok ngendong. Oh, lagi main layangan beraya tuh. Si Dede
mantul ya. Nah ini beria semua tuh di depan ini tempat untuk mandi ya, beraya yang mana saat ini musim kemarau sehingga masyarakat itu memanfaatkan ini air. Kita lihat ya airnya. Oh, airnya juga sudah dalam beraya semua tuh. Wah. Nah ini saungnya beraya. Saung untuk berteduh ke depan sana. Ini memang sisi sawah ya. Oh. Sangat luar biasa ya.